Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wilujeng enjing, tepang deui sareng Abdi Amira Sarang Abdi Dania dina acara dina acara Warta Warta Sukabumi. Sukabumi. Dina kesempatan ieu Abdi sareng rekan Abdi, reporter Amira bade ngawawancara ngeunaan barudak nu tos bisa divaksinasi. Mangga ka reporter Amira. Di dieu tos aya Tia sareng Siti nyaeta perwakilan siswi rumaja ti SMKN 3 Sukabumi. Ayeuna rumaja tos tiasa divaksin. Tia sareng Siti atos divaksin teu acan? Wilujeng enjing, alhamdulillah entos. Saur terang ti saha bahwa rumaja teh tos tiasa divaksin. Abdi ngadapet pengumuman anu diumumkeun ku pihak sekolah. Naon anu karaos atau sareng satu acan divaksin teh? Upami abdi mat aya gejala anu parna pisan mengkaraos carangkeun sareng panas sadinten. Upami Tia? Imah alhamdulillah teu aya gejala sami sapotos teu acan divaksin. Oh sumuhun, gumantung pribados masing-masingnya. Aya anu bergejala, aya oge anu henteu. Ngahaturkeun nuhun ka Tia sareng Siti tos jadi perwakilan wawancara rumaja SMKN 3 Sukabumi anu tos divaksin. Salajengna abdi teraskeun ka rekan abdi nyaeta Dania anu atos sareng Ibuna Tia. Ya, hatur nuhun ka reporter Amira. Di dieu Abdi atos sareng Ibuna Tia. Bu, kumaha pamadegan Ibu ngeunaan barudak rumaja nu tos tiasa divaksinasi? Alhamdulillah saya santos leuwih sehat sareng teu aya gejala nanaon. Abdi oge jadi leuwih ngarasa aman upami Tia nuju aya periogi di luar bumi. Satu acan Tia divaksinasi, Ibu rumegang atanapi henteu? Jang abdi pribados teu aya karumegangan, tapi abdi ngadukung pisan kana vaksinasi ieu sangkan tiasa njaga Tia tina virus corona. Ya, hatur nuhun ka Ibu Natia anu tos masihan kapercantenana pikeun vaksinasi ka rumaja ieu. Salajengna di dieu oge Abdi atos kadatangan salah sahiji dokter nyaeta Dokter Wilma. Kumaha Dok Damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Kumaha pendapat dokter ngeunaan vaksinasi pikeun rumaja? Vaksin COVID-19 efektif kanggo ngurangan panepaan infeksi COVID-19. Salian ti eta, vaksin ieu oge tiasa nyegah timbulna gejala anu parah ka jalmi-jalmi anu kainfeksi. Ku vaksin COVID-19 ieu oge, jalmi lain tiasa nang tayungan ka diri sorangan, tapi nang tayungan ka jalmi anu di sakurilingna oge. Teras naon tayang jeung pesan nu bade disanggakeun ku dokter? Kanggo rumaja anu masih keneh sieun divaksin, hayu urang lawan kasieun urang kanggo nambihan kakebalan awak arurang. Hayu urang divaksin sasarengan sareng kudu ngajaga 6M na ti kawitan ayeuna. Tong hilap kana protokol 6M nya pamirsa, mung kitu informasi nu tos tiasa disampaikeun, ngahaturkeun nuhun ka perwakilan siswi SMKN 3 Sukabumi sarta wali sepuhna. Teu hilap ka Dokter Wilma oge. Abdi Amira Sareng Abdi Dania pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha plong sadayana? Alhamdulillah plong. Alhamdulillah Bu. Kanggo kelompok 4 ieu lancar pisan ya, alhamdulillah teu aya tabrakan dialog teras tos saya ya kelompok 4 menjaga kekompakannya. Good job, mantap. Oke. Alhamdulillah. Ayeuna urang lajeng ka ya individunya, pertanyaan individu sok panggeuper tenang gara rampang. Nu kahiji di kawitan ti Tia.
Tia Meilani. Oke, Tia, tiasa kakuping soanten Ibu. Biasa. Oke, kanggo Tia janten kumaha cenah naon nu dimaksud wawancara teh Tia? Kalian saya tanya atau tanya jawab antara dua orang atau lebih. Oke, hatur nuhun Tia. Jadi wawancara teh tanya jawab dua orang atau lebih gitu nya. Antara narasumber jeung reporterna. Oke, hatur nuhun Tia. Salajengna Amira. Amira, janten tujuan wawancara teh naon Amira? Tujuan teh nyaeta mastikeun bener atawa henteu suatu kajadian atawa informasi sarta nyangking pamadegan resmi ti narasumber jeung ngaguar pamadegan ahli. Oke, hatur nuhun Amira. Oke, janten kanggo nyalusur faktanya Amiranya. Oke, atas laras. Lajeng ka Dania. Dania nahasi di Indonesia teh seueur pisan gitu berita hoax eta gara-gara naon? Gara-gara tadi pilarian informasi faktana tadi sapaharkeun tadi tadi pilarian tadi gali deui informasi anu disampaikan di berita fakta apa henteu. Oke, leresnya janten kurang maca, kurang mencari gitunya janten seueur berita hoax anu tersebar gitunya. Oke, hatur nuhun Dania. Ayeuna Aliza dina wawancara teh kan kedah memerlukan tata krama gitunya, tata krama. Contohna tata krama dina wawancara naon cobi Aliza? Anu ngawawancara kudu netral, jeung anu ngawawancara kudu sopan. Oke nya, jadi kedah netral sareng kedah sopan. Nah, janten pamitos netral sareng sopan janten Siti Nuraini. Aya Siti Nuraini? Oke. Janten kan tadi saur Alija anu wawancara teh kedah sopan sareng netral. Janten nu dimaksud tata krama dina wawancara teh naon Siti Nuraini? Suaranya Siti Nuraini, Siti kurang ageng. Kurang ageng sinyalnya. Nuhun sok. Sing tarik we ngajarowok. Cenah naon. Jadi tata krama teh kudu sopannya teh kudu somea entong nyawa tong berat sabelah gitu. Namun misalkan eta teh tong ngaremekeun informasi anu entos disampaikan ku narasumber gitu. Oke, hatur nuhun Siti Nuraini. Oke, nu terakhir ya Wilma. Wilma tiasa kakuping Wilma. Oke, janten pami misalna wawancara tanpa tata krama eta bakal kumaha Wilma cobi. Masih di mute Wilma. Jatuhna oge jadi teu sopan ka anu jadi narasumberna. Terus aya deui pendapat lain? Atus Ibu. Oke, jantannya terusnya intinya mah kesopanan terus pilih narasumber oge teu nyaman gitu, teu nyaman pami tanpa tata krama. Oke, hatur nuhun kelompok 4 itu saya pisan Ibu ieu kerja kelompokna saya. Satu aja ditutup orang foto heula mangga hayu kita ieu berpose. Oke. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun kelompok 3
kelompok 3 kelompok 4 Sami nya. nuhun Bu. Ninggon payun ulangannya dina media didik sok aya nama tosplong. Ya. Mangga dicekapkeun Mohon, wae. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Ibu. Yuk. Mohon Bu.